Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, dulur-dulur simkuring anu salawasna mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Andang S. Argayuda Channel nuju di mana wae ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngahirup-hirup sastra sareng budaya Sunda dina wujud dongeng. Kalayan dina waktos ieu sejeneraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari anu judulna Asal Usul Kangjeng Ratu Laut Kidul, nyarioskeun kumaha kajantenanana sareng saha saleresna anu janten Ratu Laut Kidul atawa kadang sok disebat oge Nyai Lara Kidul. Mugi wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberamana atuh sasireun sabeunyeunana mugi aya guna mangpaatna kanggo para wargi anu kaleresan ngadangukeun ieu dongeng. Kalayan pangharepan simkuring mugi para wargi aya dina kawilujengan, sehat lahir sehat batin, aya dina panrang tayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam mugi sarira salawasna aya dina kamuliaan. Asal Usul Kangjeng Ratu Laut Kidul bagian kaopat karyana Andang S. Argayuda. Tapi keur kitu kikapetengan ngagajem tina dahan kalayan memehna pakana lemah dengan katuhuna ngibaskeun sababaraha rokrak anu diseuketan teu salah deui eta pangbaledogi kapetengan alah batan Jamparing. Harita keneh 3 urang duruwiksa ngagubrak ni bandemah tiwas pada harita ti korona katiruk kurokrak pamaledogi kapetengan. Urang ajar terus maju barudak kegedug para duruwiksa kacida nafsuna nempo anak buahna brak-bruk tiwas pada harita. Manehna teh bisa mundur sabab sarua wae lamun mundur bakal dipaehan kudu marentahkeun maranehna. Para punggawa siaga sabagian maju jenggula sabagian dijaga kareta Kangjeng Ratu ulah ditinggalkeun ki kapetengan sarua mere parentah ka para punggawa manehna langsung ngalugas bedog pancangna panona ngaburila netep seket ka musuh-musuhna
sagala ilmuna diwatak. Para penggawa anu tadi boga tugas mesatkeun jamparing laju ting kolebat ngajaga kareta Kangjeng Ratu. Maranehna langsung siaga beri mesat bedog panjangna. Jiwaragana ditekadkeun pikeun ngabela ka Kangjeng Ratu. Kop raga, kop nyawa, lain ukur bebasan. Anu sejena milu maju marengan ki kapetengan. Aya anu make tumak, oge anu make bedog panjang. Laju babarengan mapag para durjana. Ki kapetengan surti yen ieu para durwiksa lain pilawaneun para punggawa. Sabab nempo dina gerak lengkahna kaciri mangrupakeun jalma-jalma nu bogaan ilmu main pot tingkat luhur. Ku kituna ki kapetengan langsung nyeun tindakan nu teu kapalang. Manehna langsung kumolebat miheulaan para punggawa. Bedogna langsung kumolebat dina gerakan anu kacida cepetna. Ciat! Ki kapetengan ngabentak bari nyabetkeun bedog panjangna dina gerakan bulan sabit. Anu ditarajangna seorang durwiksa nu harita mapagi kapetengan ngan sakali nyabet awak si durwiksa langsung ngagubrak ni ban lemah. Ngusek teu hudang deui kabeunangan lebah ti corona. Datang di panarajang di sabaraha urang, tapi ki kapetengan gendak muterkeun awakna bari bedogna nyewuk dina gerakan kincir muih. Bedog ki kapetengan lir kolecer katip angin dibarengan ku awakna nu kumolebat kacida cepetna. Kalian dina jika sempetan bedog ki kapetengan anu kumolebat ngagebres deui ka salah saurang anu ngoroyokna. Tobat seorang durwiksa ngagoak laju awakna ngagebluk di ban lemah. Sanggeus kokosodana jan kanyeri les eta si durwiksa teh nemahan pati syaharita. Beheungna ampir sapat akibat kasabat bedog ki kapetengan. Ciat deui ki kapetengan ngabentak. Awakna kumolebat ka ditu ka dieu ngamuk nguwak ngawik musuhna lir banteng kataton. Para durwiksa nempo kayan ki kapetengan nu sakitu garangna sebagian ngerasa seber kurang ka paripolana ki kapetengan. Aduh ieu seurang durwiksa aya di ngagoak awakna boborot ku getih. Laju ngagedebluk ni ban lemah tiwas pada harita. Alatan kena kusabetan bedog ki kapetengan lebah dadana. Nempok ayan kitu para durwiksa ngarengkog. Manehna jadi tuanin ngadegetan ki kapetengan. Tapi keur kitu para punggawa anjog ka pakalangan. Langsung anu ting harulang teh ditarajang ku para punggawa. Sabab keur bongoh ku kaliwas nitenan ketakna ki kapetengan. Dua orang durwiksa langsung ngagoak kabeunangan ku bedog para punggawa. Aduh, dua orang durwiksa langsung ngeceak. Awakna boloboran ku getih. Laju duanana ngagedebluk di ban lemah teu usik deui. Nemahan pati saharita kabeunangan ku pakarang para punggawa. Nampo kaayaan anu teu nguntungkeun dedengkot para durwiksa ngajorelat keluar ti pakalangan. Laju ngabelesat muru kapal bah kereta tutunggan Kangjeng Ratu Galuh. Maksudna rek ngajalankeun tugas utamana rek ngarogahala Ratu Galuh. Sabab ceuk pamikirna lamun geus hasil matena Ratu Galuh mah manehna tinggal kabur. Sabab ngalawan ki kapetengan mah manehna teu yakin. Sabab rengkak paripolah ki kapetengan siga anu kasandingan. Tapi lengkana kabur ka tempoun ku ki kapetengan. Atuh sanggeus nyabetkeun bedog panjangna ka musuhna anu pangdeukeutna langsung jumorelat megatan dedengkot para durwiksa. Sedang anu disabut ku bedog kapetengan langsung aja papang jadi bugang. Ciat si gedug para durwiksa barang nompon ki kapetengan ngudag manehna ngan sakilat awakna ngagajelang bari ngabentak.
Leungeun katuhuna maledogeun dua balati ka palebah kareta Kangjeng Ratu. Aduh, pimpinan para punggawa ngagoa tina peupeuteuyeurna ngalai getih. Horeng manehna teh barang nempo aya balati anu ngarah kana kareta Kangjeng Ratu, manehna mata nyabetkeun bedog panjangna. Sahiji balati mecleng kanu jauh kasabat bedogna. Tapi balati anu hiji deuna ngagabres kana peupeuteuyanana. Urang ajar rek coba-coba mergas Kangjeng Ratu, lengkan heula bugang kuda. Sabab satungtung kula masih hirup moal aya nu bisa nyelakakeun Kangjeng Ratu. Ki Kapetengan langsung ngabentak, nafsuna kahudang barang aya nu kumawani rek ngarogala Kangjeng Ratu. Montong loba omong Kapetengan, sia sakedeung deui oge modar ku aing. Si Gedug Praduwiksa teu eleh garang. Manehna ngancam-ngancam ka Ki Kapetengan sabab teu aya deui jalan. Lamun rek mateni ratu artina kudu mayan heula si Kapetengan. Kitu pikirna si Gedug Praduwiksa mangsa harita. Ciat Ki Kapetengan teu loba basa-basi. Langsung nerajang si Gedug Praduwiksa. Bedogna ngahiuk bangbaraan. Kumoal hebat rek nigas musuhna. Pikeun Ki Kapetengan teu aya di jalan pikeun nyalametkeun ratu. Kudu mayan sakabeh para Durwiksa. Hait si Gedug Durwiksa ngagajelang mundur bangun kaget. Sabab panarajang Ki Kapetengan ampir we nigas beheungna. Manehna teu nyangkaeun gerakan Kapetengan bisa sakitu cepetna. Ciat Ki Kapetengan atawa Ki Warulaya teu mere kasempetan ka musuhna. Can ge musuhna ajeg langsung disusul ku sabetan bedogna. Bedogna lir buri nyaina kilat, jumorelat hampir teu katempo ku panomen biasa. Ke punten ngasuhila sakedap parawargi sakantenan biasa simkuring sejang ngiring emutan ke parawargi anu kaleresan juga nangukeun ieu dongeng bilih YouTube nanti acan di subscribe punten di subscribe bilanya teu esane supados dimana simkuring medar deui lalakon enggal dina kalajenganana ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube parawargi. Atur nuhun kana paratosanana. Mangga urang dajengkeun.
Ait kurang ajar sih ah. Kuduk Pradurwiksa ngabentak bercingkrak. Nyingkahan bedogi kapetengan. Siga gedug Pradurwiksa lir jalem anu teu boga kabisa. Manehna ukur bisa luluncatan nyingkahan panarajang ki kapetengan anu kacida cepetna. Manehna teu bisa hojah pikeun males narajang. Gerak lengkana kakurung ku jurus-jurus si kapetengan anu kawas kasandingan. Sanajan manehna ti khotat ngagunakeun jurus-jurus andalanana, tapi kekeh teu bisa ngungkulan gerakan-gerakan ki kapetengan. Sababaraha urang Durwiksa nompeun kana kayaan gegedugna, pingpinan maranehna siga anu kateter ku musuhna. Kulantaran kitu, cul para ponggawa anu keur tarung jeung maranehna. Seak nu gegedugna, maksudna rek mantuan ngalawan ki kapetengan. Dua nana teu basa-basi deui langsung ku molebat narajang ki kapetengan. Ciat! Saurang Durwiksa ngagajen bari ngehembatkeun bedogna. Maksudna rek migas cangkeng ki kapetengan. Manehna kaasup Sologoto can apaleun kana gerak lengkana ki kapetengan anu nanding kilat. Ki kapetengan meunang panarjang sarupa kitu laju bari ngabentak awakna ngajaul ka luhur. Langsung bedogna kumolebat ti luhur gahanap siga anu rek nampol suluh. Teu salah deui bedog ki kapetengan ngagabres kana sirah musuhna anu tadi rek nyabat cangkengna. Tobat! Saurang musuh ki kapetengan anu maksud rek mantuan gegedugna ngakuak tarik. Laju awakna ngagedebrug ni bandemah. Sirahna beulah ku keuna sabetan bedog ki kapetengan. Seorang deui Durwiksa anu boga maksud ngabantu gegedugna ngabentak bari nojoskeun bedogna. Maksudna rek nublas beuteung ki kapetengan. Najan manehna ngarasa gimir, tapi nampok ki kapetengan sida keur bongo langsung nubleskeun bedogna. Manehna gede hate bakal bisa ngarubukeun kapetengan anu gerak lengkahna keur dina kayaan kagok. Haid ki kapetengan menang parajang surpak itu langsung ngagilekeun awakna ka beulah katuhu. Los budak musuhna ukur nyawuk sababaraha senti tina beuteungna. Ukur nubles angin. Kalayadina gerakan dengan sakilat ki kapetengan nyabotkeun bedog panjangna digena gerakan bulan sabit. Bres bedog ki kapetengan nanggal pisan kana palebah peuheung musuhna. Aduh, ukur biasa ngagorowok sakali. Awakna langsung ngagubran di bandemah, peuheungna hampir sapat. Sabab ki kapetengan nyabetkeun bedogna kacida tarikna. Laju eta Durwiksa teh ngusek teh hudang deui. Getihna ngabayabah kana lemah. Ieu para Durwiksa teh bo anu peraya oge anu masih hirup keneh teu kataruheun ku ki kapetengan duka ti golongan mana sabab kabeh oge make tergos. Ki kapetengan ceuk omong kasar nama siga anu kasandingan. Awakna terus-terusan ku molebat lir banteng kataton. Ngamuk nguwakawi rombongan para Durwiksa. Tekad manehna geus pasti moal mere hampura ka ieu jalma-jalma nu rek ngalakukeun Rajapati ka Kangjeng Ratu Galuh. Manehna tetep panceg di ngajalankeun tugas ti tungtunanana. Nyaeta ti Mahaprabu Sulaiman Anom pikeun ngajaga Kangjeng Ratu Galuh. Kurang ajar, ciat! Si gegedug para Durwiksa kacida nafsuna. Barang nempo anak buahna brak-bruk nemahan pati ku ki kapetengan. Teu mikir deui kana kasaktian ki kapetengan, manehna langsung kumolebat nyabetkeun bedogna ka ki kapetengan. Bedogna nyewuk bangbaraan dina gerakan bulan sabit. Tujuanna rek digas beuheung ki kapetengan. Ki kapetengan menang panaraja anu sakitu cepetna buru-buru ngareundeuk na jurus emok cabok. Plos badog gegedug para Durwiksa ukur nyabat angin.
Saterusna ki kapetengan beri cengkat langsung nubleskeun bedog panjangna ka hareup. Tujuanna rek nubles beuteung si gegedug para durjana. Kurang ajar. Si gegedug para durwiksa kacida kagetna teu nyangkeun bakal meunang panarajang sarupa kitu. Tapi sanajan bari kasip manehna langsung salto ka tukang ngajauhan ki kapetengan. Ciat ki kapetengan teu ngantep kitu-kitu wae. Maneh langsung ngagajal ngungsul gerakan musuhna. Bedogna ku mulai batrek nyabet awakna si gegedug para durwiksa. Gerakanana lir Garuda nyamar mangsa. Si gegedug para durjana teu eleh rikat. Langsung ngaragrageun awakna dina jurus hap-hap murag. Plos bedog kapetengan ukur nyabet angin. Sanggeus kitu si gedug luncat hudang bari langsung kuda-kuda. Panonna mureleng ka kapetengan. Kutu nyangkaeun ieu pangawal Ratu Galuh teh elmuna kacida luhurna. Ciat modar siah kapetengan. Si gedug pradurjana miheulana rajang. Awakna langsung kumalayang lir dadalinya mermangsa. Bedogna ngahiuk pangbaraan dina jurus pasak bumi. Bedogna nyewuk ti luhur ka handap. Tujuanana rek narok sirah ki kapetengan. Ki kapetengan rikat kalengkahkeun suku kencana ka hareup. Laju dina gerakan nu kacida cepetna bedogna disabetkeun ka luhur. Pelentrang sora bedog diadu. Sanggeus kitu ngan sakila suku ki kapetengan ngajorelat dina jurus tajongan Cikalongan. Jebrod suku katuh ki kapetengan ngajebrod kana hulu angan musuhna. Aduh, si gegedug pradurwiksa ngagoak. Laju awakna ti gedebut di bandemah. Tapi buruh hudang deui bari musapan hulu angeunna anu ngadadak eungap. Saterusna pasang deui kuda-kuda bari ngatur napasna. Ciat ki kapetengan teu nunggu deui di tarajang. Manehna langsung kumolebat murusi gegedug pradurwiksa anu keur ajeg ngadorengapna. Bedog panjangna kumolebat dina sebetan ti gigir. Maksudna rek ngabeset si beuteung si gegedug pradurwiksa. Hait kurang ajar. Si gegedug teu wani nangkis serangan di kapetengan sabab manehna keur eungap keneh. Ku kituna awakna langsung cingkrak ka tukang ngajauhan ki kapetengan. Sanggeus nincak di lemah langsung siaga dina pasangan kuda-kuda anu pangkuh. Ciat modar si adurwiksa. Ki kapetengan siga anu bebeakan. Manehna teu ngantep ka musuhna. Memeh musuhna jag-jag deui kan sajorelet awak ki kapetengan jol kumalayang muru awak si gegedug pradurwiksa. Bedogna nyewuk rek ngagorok ti koro si gegedug pradurwiksa. Si gegedug pradurwiksa lain deui ngarencagna. Sabab menang panarajang tiki kapetengan anu kacida cepetna kalayan ngabahayakeun dirina sabab rek ngarah kana ti koro manehna. Tapi najan masih karasa eungap si gegedug menang panarajang anu kacida ngabahayana langsung jingkrak ka gigir. Maksudna micen panarajang bedog ki kapetengan. Tapi manehna teh nyadar yen eta teh mangrupakeun jurus pamancing. Bener wae basa si gegedug pradurwiksa luncat ka gigir ngan sakila suka tuh kapetengan nyelebar kana iga burungna. Teu salah deui dampal suku kapetengan ngajebrod kana iga burung si gegedug. Krek sada tulang potong. Aduh. Si gegedug langsung ngagoak. Igana karasa aya nu potong, napasna ngadadak beuki eungap. Tapi manehna gentak luncat ngajauhan.
sabab kakatempoun ki kapetengan geus rek nyabetkeun di bedog panjangna. Si gegedug ngadadak leungit ka wanina, manehna kakaraeun manggihan lawan siga ki kapetengan, jurus-jurusna siga anu kasandingan. Barudak bantuan we kula. Si gegedug Pradur Wiksa ngagerok anak buahna anu keur campuh jeung para ponggawa. Maksud manehna rek diajak ngaraponan ki kapetengan, sabab lamun ki kapetengan geus bisa dielehkeun mah anu sejenna moal hese ngabinasana. Sabab kitu cek pikir si Gedug Pradurjana mangsa harita. Atuh der ki kapetengan teh diraponan ku 4 anak buah si Gedug Pradur Wiksa. Dangan kari opatan anu masih hirupna. 4 pedog ting kolebat ngurung awakna ki kapetengan. Teu mere kasempatan pikeun hojah atawa nerajang maranehna. Tapi ki kapetengan lain tandingan maranehna. Ilmuna jauh saluhureun maranehna. Ciat ki kapetengan ngapentak. Laju awakna ngajaul ka luhureun para musuhna. Kalayan bari kumalayang keluar tina panguruna 4 Pradur Wiksa. Ki kapetengan nyabatkeun bedogna digeuna gerakan anu kacida cepetna. Tobat saurang anu ngoreog ki kapetengan ngajerit panjang. Laju awakna ngagudubra di bandemah. Ngusek teu hudang deui. Huduna ngawaggakeunaan ku bedog panjangna ki kapetengan. Pun para wargi rupina ceros nyambung asal usul Kangjeng Ratu Laut Kidul bagian ka-4 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa patepang deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersa ngahapunten kana sanis kanten kaluluputan kalepatan sim kuring dina enggone ngadugikeun ieu carios. Pilih kurang nyugemakeun atanapi seueur sepat lepatna dina aosanana mugi para wargi tiasa ngamaklum. Mangga wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum